Nah, si gogorowokan wae. Yo, Mak. Ieu kan lauk leutik keneh. Nya, pang melakeun tuh di ditu. Nya, tah engke nu ieu coang beuleum. Sok pelakeun mah di ditu, Mak. Duh, kita dipelakin di mana? Atuh di dia gitu lah. Di dia we. Teh si banyak umur. Anak baranakan. Capek kieu. Ieu ka mana sih si emaknya ditah melakeun lauk teh? Mela-mela teuing kitu teh. Nah, susu ku aing mah. Mak. Geus teh eta melak lauk, Mak. Enggak tahu, Bos. Ih, aing mah melak lauk kalah ditacapkeun dina taneuh atuh da moal hirup, Mak. Maksud urang teh pelakeun di balong. Kalah di dinya atuh paeh atuh lauk urang ih. Ih, urang mah titah dipelakeun. Lamun titah kabalokon pasti kabalongkan. Ih, aing si ngarti atuh. Piraku atuh ayeuna lauk dipelakeun di dinya dina taneuh atuh modar atuh kitu mah.